Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Alif. Saya sekolah di SD Bojonegoro Ciparai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya baca dari majalah Hiwar yang berjudul Mamule Bahasa Sunda, penulis Arum Romiasi. Pada kesempatan ini, tantangan yang harus saya buat di bulan Oktober berupa AI. Di dalam AI ada beberapa yang harus saya jawab. Yang pertama, alasan memilih makalah. Judulnya saya bacaanna sangat berguna menjadi inspirasi kanggo abdi dina mamumule bahasa Sunda. Kedua, isi makalah nyaritakeun yen bahasa Sunda teh anu pangkolotna di Indonesia. Bahasa Sunda teh geus dipake ti baheula keneh buktina dipake dina prasasti abad ke-14 anu aya di Ciamis. Bahasa Sunda teh ngabogaan dialek khusus tiap wewengkonna. Tapi zaman ayeuna bahasa Sunda teh dipake komunikasi. Turutkeun sensus tahun 2020 ngan 30% warga Jawa Barat anu ngagunakeun bahasa Sunda. Barudak ayeuna loba anu ngagunakeun bahasa Betawi atau bahasa Gaul. Dina sapopoena majarkeun kampungan ngagunakeun bahasa Sunda teh. Padahal lamun urang bisa mulai ngagunakeun bahasa Sunda, cirina urang bisa ngalestarikeun bahasa Sunda eta urang kudu miara atau ngamulai kana bahasa Sunda. Cara ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe supaya bahasa Sunda teu leungit. Nu katilu, hikmah. Urang kudu ngamulai kana bahasa ibu supaya henteu leungit jeung bisa ngalestarikeun bahasa Sunda jadi bahasa sepupoe. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk berliterasi.